Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, dina acara Warta TV, nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Dibarengan ku Sim Kuring, Punajwa Sidkiah Kurniadi. Sim Kuring baris nyarengan pamirsa, salami 3 menit kapayun, edisi Senin 22 Februari 2020 hiji. Pamirsa, nenggahkeun iber salengkepna. Dinosaurus, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadondona meunang pangaweruh anu mundel nganaan dinosaurus. Dikareseupeun, kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weuleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonana daria pisan, sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbing jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hookeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sajabna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh balakaya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur ku program Warta TV. Sim Kuring Punajwa Sidkiah Kurniadi amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.